Kodir bakal namungakeun entin, bakal ngajagaan entin sehidup semati, Tin. Kodir teh nyaah pisan ka entin. Cinta henteu selalu indah. Kadang cinta datang di waktu jeung tempat nu salah. Panen maneh apal ing hubungan Kodir jeung Rani ayeuna enggeus-enggeusan. Udah selesai. Kisah cinta maneh jeung si Rani nu geus anggeus. Tapi henteu jeung perasaan maneh ka si Rani. Apakah si Dayat bisa ngieun Rani tersenyum lepas seperti yang telah dilakukan ku Kodir ka Rani? Janji bakal melindungi Rani dari kasus pemerkosaan. Kumaha acarana? Sia sadar teu? Ngajan sia pigeuleun oge loba jelema nu nyaah ka sia. Termasuk aing jeung si Iki di dieu. Tapi naha? Sia teu nyaah ka diri sia sorangan. Ti kajadian ieu entin sadar Beri kesempatan Kodir bahwa nu diharapkeun ku Akodir teh lain entin, tapi si Rani. Bahkan santos Akodir nganyeri entin. Teu cukup emang hal ieu nu nya entin nyeri. Akodir entin nyaah ka Akodir. Tapi urang duaan geus moal bisa babarengan deui. Entin berharap Akodir bisa ngehargaan keputusan entin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu, hari ketiga orang syuting film Jenaka Jodoh Nu Kaliwat part 2. Nuhun Rani tes dongkap. Jadi enak. Indra. Mungkin 10 jadi engke pelur plana Rani keur cicing we di dieu ngajanteng pas sudah bagi sawah gitu kan. Datang disamperin ku Kodir ya. Gitu oke. Iya, ada beberapa scene ya yang hari ini yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan cuacanya mendukung. Amin. Bagian aya tek hujannya, mudah-mudahan hujan gitu kan. Saja mulai kegiatan dinten ayeuna urang ngadoa heula. Baca doa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah official. Sukses. Aku ini bau menyana. Urang teu rame ke menyang kan. Ya Allah mau menyana nih, mau menyana. Kok lebih parah menyan. Minyak mangga. Campurnya makan. Itu minyak mangga. Ya Allah mau menyana nih. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 30. Tanggal 30 November 2024. Jadi hari ini kita proses syuting Jenaka 2. Lokasinya itu di Desa Ciranggon ya. Ya. Kalau nanti san. Nah, jadi permainan kata. Iya, Ih, kumaha ya orang? Sungai Buntu. Kodir. Dikirain. Halo. Bang produser. Saya Abud. Iya anu iya Banir. Pokoknya lu nanang di Banir iya. Gimana? Ayo otakna tanu nyung share. Nah, iya. Tuh balik. Rani. Itu Rani. Siapa emang hiji? Dua padahal mah.
Tecet. Iya, biasanya ge. Ran, udah Ran sini. Ini tukang son. Biasa di Pantura ya. Jalan Subang. Aman, Bang. Kamu agak berumah deh gitu. Ya, maskot oge teuing, biasa tegal danes ya. Gimana bang? Ya udah, itu lu pakai motor maju aja gitu. Asik. Jika udah ajakan jajan semak, yang hiji nu paling penting minimal Yang paling penting. Kena tambah di detail ya. di detail. Yang hiji. Blade. Gede, blade. 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 Ada Blade. kan ya? Blade. Gede. Blade. 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 Bolet. Blade. Blade. Blade datang ke guling itu. Hakan ta blade. Mama. Jangan wae keninganan. Mama blade. Hakan ta blade. Dia berhadapan dengan siluet dia. Jangan bisa Bang urang. Ya emang asli anjir. Orang suka yang balik. Asli kan jadi wae. Pesenan ya. Pesenan. Combro. Pesenan. Abang gondrong. Pesenan awas. Ini tungguin di jalan batu ini. Bak-bak wae. Orang tuh bisa kan po Kalem. ternyata naga wae. Orang banyak ayeuna keneh ya. Ya ulah bong lur kan ya. Sama dia beak kurang ya. Rani, mana kabarnya? Duh, ya. Ulang dah. Ada kurang kenang kok. Iya nak, posisi iya nak. Posisi orang nak. Disodokkeun. Sakit we. Tuh mau menyan kita. Bau menyan. Paruh kuyan anjing. Bau paruh kuyan. Bau dupa. Aduh, Gusti. Ibarat kali lompat sih 5 ya. Lompat. Dia emang dia guys posisi itunya. Kameramen hajatan mana nama kameramen hajatan yang mah. Sudah manten aja. Sini manten. Siap, Mang. Kemana wae? Dekat tembong. Biasa tugas negara. Guys, iya apa naon lem iBot jadi aya adegan lem turbo. Ya ada. Aslinya. Aicha. Asli. Kurang obat tuh. Geus geus sakitu geus. Eta mah aja nya. Itu tutupan nih. Geus ya. Baik kan? Ditambah itu kan kena dipakai meren. Kemarin emang. Kan ngisapkan tutupan. Bisa ayo syutingkan. Ada aing berkena kabeh. Roni. Roni Rafael. Salin kan? Ada tak? Bawa tak? Ngelmu.
Nah, bro ya. Kau tahu, Cina? Nah, kamu sudah menyetrum anuku. Hatiku. Hebat kan beribut. Kesel. Cukup makanya teh jenggotan. Oke, jadi hari ini kita di hari yang sama di scene 9 ya. Yang tag Mang Abud sama Pak Iki buru. Tapi kan syuting ge Baju pagen. PGRI kene. Jadi masih briefing, masih siap-siap. Reading sekalinya ya. Langsung. Ya, Kodir sekarang ngatur-ngatur, tadi diatur. Pokoknya kalau Kodir salah lagi, Kali dendam. Iya, nu sok ngalilakeun. Berat. Tadi anu aja. Readingnya loba. Lanjut teman apa? Sampo. Ini naon sih ta? Nah, eta nyen kontrakan. Malang geus bapoe pan. Kos bocong. Tegak anjing. San kieu gara-gara cinta. Anjing mah tuh. Majuan detik. Nah, stop. Jadi jalan. Oke, Kita dihapus kan, Mang? Bro. Sementara, Mang. Bro apa ya? Kita. Kunon mang. Salah. Aduh, salah. Masih busut ya. Busut salah. Ngeblur dah. Dicabok Sintin. Kemarin Tin kecewa katanya. Ganas nyentin. Yang cakar. Cakar. Cakar ya. Lepaskan sini, A. Tin kunaon, Tin? Naon coba maksud AA masih nyimpen foto AA sareng mantan AA? Mana aya tulisan Kodir Loperani dicium 100 kali. Naon eta maksudna, A? Tin, A bisa ngajelaskeun, Tin. Naon deui nu kudu dijelaskeun, A? Dangunya, A. Lamun bisa milih, ini mending dinyeri ku kajujuran, A, daripada dibubungah ku kebohongan. Tin.